Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ka-11. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Bisi boga rasa dijieun si kutip laku urang mah geus bae ka ditu balik deui Marlina. Beteu pupuguh ari salaki anu wajib dikaulaan ditinggalkeun di dieu ngadon arek ngaruksak. Alusnya lalampahan teh gurutuk kawas kuda roda menisun tawer bebetkeun kadinya sakalian bibi. Cek nitohana bari ngajengket asup deui ka jero di barung panon ngadilak. Eulis Marlinah mah batan nembal anggur ngadegdeg reuas manabirit nyeri urut ti teundeut. Teu karasa ci panonna ngalembereh. Tuh saur bibi oge neng ulah pipilueun barang damel ari tos kitu kumaha pan moal raos ka nengna oge. Bibi mah neng dibantos barang damel teh sanes atoh malih sok isin raos siga nu bibi alim barang gawe. Komo deui neng mangkaning nuju bobot. Untung sakitu ge henteu ti bobot sareng salirana. Omat kadah janten conto neng ulah dugi ka kitu-kitu deui. Bibi mah hawatos ka neng bititi bari mulungan beling di wadahan kana pipiti. Numawi atuh bi raos mokaha panyanten teh moal cilaka. Sarengna deui sanes maksad-maksad teuing abdi kukumbah margi dipiwarang dasar atos kieu bae dadalan anu seueur kanyerian mah tuleh nete semplek nincak semplak abong kena hirup abdi teu aya geusan panyalindunganeun nyaku salaki nyaku nu jadi kolot. Jep eulis Marlinah nyaritana eureun ngadenge mitohana ngagagaro bititi meuni gegerewekan atuh leos bae bititi ka jero. Bade naon agan tanya bititi bari gek diuk panonna ngareret kadununganana eukeur dangdan di kamar. Omat ulah ka mamana urang arek kaondangan heula. Kade si Marlina bisi ka kamar talingakeun ku maneh urang mah nya ge kasebut minantu teresep nenjo talajakna dadag sampe rupa meujeuhna tapi tabeatna alah batan ti sato abong kena pedaran ti kampung. Tabeat sapertos sato kumaha agaan bititi talete nanyakeun siga nu panasaran. Har, na ari maneh can ngadenge beja ti urang? Bojona juragan Sukmaja ngalieuk neuteup beungeut bititi. Manawi teu nguping wartos naon-naon agaan. Kapan Rohendi teh ka dieu nyaritakeun perkara pamajikanana ditundung? Ditundung? Bititi olohok. Heueuh, ditundung alatana mah ku ayana si Marlinah ka kandungan teh lain ku salakina pasti kuno sejen hartina mang nircakeun urang ge mimiti nama Rohendi nyarita kitu teh teu kaharti tapi sanggeusna manehna nyebutkeun di Jakarta meunang 5 bulan leuwih ari balik nyampak si Marlinah ka kandungan geus 8 bulan. Pek we ku bibi pikir asup akal atawa henteu lamun carana kitu. Namung eta panginten katawis gan sateu acanana aden angkat ka Jakarta neng Marlinah tos ka kandungan sarengna deui upami leres teh mah anjeunna gaduh talajak kitu piraku teu katangen sarengna pantara ka mana-mana neng Marlinah mah sanes sadi dinten sok aya bae di bumi. Dek kumaha bisana katangenkeun bibi? Sedengkeun Rohendi teh mindang dinas luar contona geuning ka Jakarta ge nepi ka aya 5 bulana ari palebah dinya nama tong boro nu indit-inditan dalah nu sapopoe aya di imah ge rajin aya bongohna. Lah atuh palebah dinya nama kasebutna oge jelema loba ukal ekolna. Omong bojona juragan Sukmaja jepret nguncikeun lomari sarta pok deui sasauran. Kade bibi sing beunang dipercayakeun pokona ulah diberewani teuing bisi ngalunjakkeun soal mepeskeun piring ku urang dihampura keneh. Tapi lamun aya kajadian anu sejenna deui pasti ku urang diusir. Moal meunang aya di dieu sina ngajedog bae di bubuyutna. Omat bibi ulah ka mamana? Mangga agan
Jawab Bititi nuturkeun panderianana sanggeus tununganana ngaleos gabrog panto ditutupkeun deui. Sanggeus Bititi nutupkeun panto manehna ngahulang bari ngajanteng gigireun seprongkas mikiran kaayaan Eulis Marlina pajar ngalampahkeun teu benar. Nya kitu Neng Marlina ngalakukeun rencana teh. Asana teh jauh pisan kana ulatna manehna daek kitu onaman. Pan anu sakitu Neng Marlina lungguh timpuhna basa-basana sopan jeung can katingali daek luas leos satu kangen salaki. Da aing ge lain anyar-anyar cicing di kolotna teh. Tapi lamun dipikir kana kecap sifat jalma sok keuna ku awah gingsir mah. Memang bener bareto alus kalakuanana, tapi saha anu nyaho isuk ning geto aya perubahan. Astagfirullahaladzim. Asa kacida teuing lamun nya Neng Marlina daek kitu. Aduh, lebar pisan ku geulisna. Sarua bae teu nyaah teu lebar kana diri sorangan. Untung sakitu ge henteu kapanggih dina waktu ngalakukeunana kitu. Lamun seug kaprogo keur ngarendeng jeung lalaki sejen. Aduh, tada teuing we ade nafsuna kadangkala dibinasa duanana. Kacida bedasna ari setan sing horeng. Lain anteureun setan teh matak mawa poek kana sagala rupa hal, matak ngaleungitkeun kana keimanan. Masya Allah. Pohara Neng Marlina paingan ama iji teu waleh nutupan kanu jadi bapana nyaeta teh bae kitu. Palang siang Neng Marlina ge lain anak tetesan ti bapana asli. Bibi Bititi ngarenjak dumeh keur anteng ngalamun ngadenges ranu nyalukan atuh leos bae nyampeurkeun ka dapur. Nyampak Eulis Marlina keur nyurugan seeng tambaga anu geus nagog dina hawu. Aya naon Neng? Ieu badan heurecai suluhna teu aya. Di mananya Bi suluhna teh? Di ditu Neng, suluhna mah dipipir. Nyandak bae ku anjeun. Jawab Bititi budina rada beda kulantaran rada kapangaruhan ku dununganana. Eulis Marlina ngalewas ka pipir dek nyokot suluh anu teu sakumaha lila geus ka dapur deui bari mawa suluh satangkepan. Guprak ditunda pipireun hawu geus kitu gurmirun seuneu sarta gek diuk dina jojodog. Samalah Bititi ge diuk dina bangku teu sabaraha anggang ti Eulis Marlina anu teu lilapok Bititi nyarita kieu. Sanes ku kitu nya Neng, ari sifat jalmi ku osok teu sangka bariskeuna ku owah gingsir. Dalaras atuh Bi, sifatna eta mah tos janten waris. Sadaya jalmi tara langgeng cicing dina sae atanapi awon. Buktosna tong tebih-tebih anu dicontokeun abdi we kapungkur. Teu gaduh emutan baris nyangga kanyerian tinu jadi salaki. Ditimpah ku nu janten sepuh meuni teu aya hampurana pisan. Kawasanes ka anak bae. Padah abdi bade ngiring ngadon nombro dugi ka ikhlas ngajujurung wangsul. Dongkap ka dieu kieu. Nah, aya ku mimilikan teh kieu-kieu teuing Bibi. Sigana upami abdi teu pageuh-pageuh nyakal kaimanan, bisa-bisa kana pondok harepan, awona nemahan diri sorangan. Ari dina leresan eta nama kumaha amal perbuatan urang Neng. Aya paripaos saha nu nyabakseun eta anu panasna. Tah ayeuna sapertos Neng mendakat teu raos manah tinu janten caroge. Diwuwuh tinu janten sepuh ulah teu nampi kana ganjaran. Da moal kitu carana upami urang teu aya kalepatan. Laras upami lepat mah sedengkeun abdi kuraraosan gaduh kalepatan naon. Panginten ku Bibi oge ka Bandungan tingkah laku abdi ti kapungkur. Muhun kauninga ku Ibi oge Neng, namung nyeta atuh asaku teu kahartos. Teu kahartos kumaha Bibi? Eulis Marlina ngareret ka Bititi hatena kaget dumeh Bititi nyaritana henteu kebat. Sumuhun teu kahartos we Neng ku kasawuranana juragan istri. Nanyanggem kumaha Bi? Eulis Marlina ngadesek pertanyaan ka Bititi. Cuma ketah diwartoskeun oge bilih janten nambihan jaheut manah ka Neng. Ulah kitu Bi. Langkung saya jelaskeun bae. Nyanggem naon ibuna Kang Rohendi ka Bibi, mangga wakcakeun ka abdi.
moal bendu kitu neng ka bibi upami dijelaskeun. Bititi malik tuluy netep banget eulis Marlinah katingali manipia siga nu reuwas. Nah make bendu sagala bi sawangsulna teu dijelaskeun moal weleh janten angen-angen. Mangga saurkeun bae bi ulah dikilungan sing hawatos bibi ka abdi. Sae ku bibi dijelaskeun namung moal waka ayeuna engke bae di mana tos salese. Margi upami dijelaskeun ayeuna moal cekap ku sakedap-kedap. Ongkohanan ayeuna mah bibina gaduh pidameleun bade ngistrika bilih juragan kabejong mulih manten. Kumaha upami bendu ka bibi istri kaeun teu acan digarap. Keun engke deui bae neng. Kitu jawaban Bititi teu daek ngajelaskeun harita anggur ngaleos ka jero maksudna arek ngistrika. Eulis Marlinah ngahulang bari hate ratu lir tutunggulan boga rasa teu geunah ku ayana Bititi deuk nyarita henteu diwakcakeun. Geus kitu leos bae ka cai maksud deuk abdas dumeh ngadenge sora bedug asar sabada ti cai. Prak eulis Marlinah salat harita si bibi ngistrika di tengah imah meuni sabubrugan pakean anu dununganana. Teu karasa ku nyerelekna waktu nyaho-nyaho geus dur bedug magrib deui si horeng kaayaan waktu teh teu anggar. Ti jam ka jam teu weleh robah geus puguh kaayaan hirupna jalma dalah alam ge nya kitu. Harita waktu geus magrib juragan Sukmaja jeung bojona masih teu acan marulih keneh nu aya di imah geus manghariwangkeun sok inggis kumaha onam. Bibi eulis Marlinah ka bujang mitohana ngageroan. Nah teu acan marulih keneh papa sareng amih teh. Mangkaning parantos sonten kieu natras ka mana nya? Teras arameng bae rupina neng kawantu malam minggu sinareng nuju kalaresan halodo. Ongkohanaan juragan mah setiap malam minggu teh osok hiburan nongton bioskop. Komo waktos minggu pengker mah mulih nage tabuh 12 langkung. Ibi mah manitos nyeri bohong sosonggeteun. Jabi keung sorangan di dieu. Jawab Bititi bari gebrug nutupkeun jandela kalawan hordengna diserelekeun baruni. Rupina ayeuna ge boa teras nongton bi. Panginten neng, jawab Bititi pondokna keur serta gek diuk dihandap anu geus meunang ngamparan ku samak. Bari nyandingkeun wadah sepaheun serta pop ngajak ngawangkong ka eulis Marlinah tambah tiiseun. Sanes neng bibi mah ngaraos helok ningal kaayaan neng waktos ngawitan sumping. Asa maniku benten pisan malih waktos harita neng naroskeun juragan. Bibi mah salebet ngawaler teh bari emutan tanda taros. Nasaha ari diemut-emut si horeng mantu juragan. Tangtos we bi bade benten oge. Kapungkur mah ngora keneh. Ari ayeuna tos kolot jaba beteung buruyang bureyeung pantes nu bogana bade boseuneun ge, jawab eulis Marlinah bari mesem. Sanes ku perkawis eta neng mung anu disebat benten teh ningal lararai mani kanyos ningal sarira asa beuki alit da kapungkur mah salira neng teh henteu kitu. Leres alitna teh mah mung rada bener. Asaku teu kahartos neng dugi kareksa kitu mah. Sedengkeun bumi kagungan ku anjeun tuang raka didamel di kantor. Jabi gajih ageng anu ngarewong teu aya tapi ari salira anggur beuki ngalitan. Bibi ari perkawis sehat salira atanapi montok mah. Sanes ku dasar gaduh bumi ageng gajih sinareng teu aya nu ngarewong. Babakuna mah ku emutan seueur gangguanana. Sumuhun gangguan teh gangguan naon ka neng mah. Manasina bibi pantes bade ngongkoeng ge kasebat jalmi liuk eueuh ragap teu aya bisa hirup mung saukur ngandelkeun buburuh. Tangtos bi mungguh ku pamandangan anu sanes mah moal aya nu percanten abdi sesah. Sesah sote sanes ku teu aya tedaeun mung ku dasar. Nyata atuh ari disanggemkeun mah sok asa nyuat-nyuat kana hate. Kutan kieu rasa nabi ari janten jalmi anu taya kagaduh mah sok seueur kanyerian. Ku itu ditakol ku ieu diketrok
menita aya pisan gesan salindunganen. Jawab Elis Marlinah nyaritana di barung kuci panon ngalimba. Bititi netep menita sirikna teu ngicep-ngicep bari hate mah mangwatirkeun kana penderitaan anak Elis Marlinah. Dina waktu harita najan Bititi geus ngadenge beja kitu-kitu ge ti dununganna, pok deui nyarita siga nu panasaran hayang aya penerangan ti jinisna. Danya kitu ketah Neng, karaos ku bibi oge ari nuju rudet hate mah. Awak teh enggal orotna, komo upami rudetna ku jalan caroge nyelewer mah. Emutan teh mani asa teu paruguh, batin asa digerihan, kana neda suda, kana mondok kirang gawe, saukur hoyong ngalamun bae. Rupina Neng ge moal teu kitu, manawi salira janten alit kitu teh. Bititi seolah-olah nyelok ke Elis Marlinah nepi ka tuluy dijelaskeunana tina kaayaan nu jadi salakina. Numawi kitu abdi gebi ku ayana awak janten ruksa kieu teh seueur kanyerian babakuna tinu jadi salaki. Kumaha kitu Neng? Bititi ngadesak. Ari nu janten alatana mah pun lanceuk teh ka Jakarta kengeng 5 sasih. Kaleresan abdi ngandeg dugi ka ayeuna parantos 8 sasih langkung. Tos kitu enggalna carios pun lanceuk wangsul ti Jakarta. Abdi wawartos yen nuju ka kandungan 8 sasih. Nah ari sanggemna teh teu rumasa boga darah anjeunna. Anu hartosna abdi ka kandungan teh dianggap darah tinu sanes. Dugi ka abdi nyandangan panyiksa beungeut ditampiling, bobokong dijejak, sarta teras abdi ditundung kedah wangsul harita keneh kanu janten sepuh. Lajeng abdi wangsul ari dongkap ka sepuh sanes dipapag ku pibungaheun. Malih pun biang sareng pun bapa teu nampi. Abdi kedah wangsul deui, jabi ti kitu make nyebatkeun diri abdi sanes putra anjeunna. Tidinya abdi maksakeun ka dieu anu hartosna bade nyulayakeun pikir. Satungtung abdi teu acan ngalahirkeun. Da ari tos ngalahirkeun mah kumaha engke di mana bae manawi aya nu welas asih ngarawatan abdi. Teu kitu ge bubujang ngarah tedaeun abdi jeung nu jadi anak. Piraku Suganbi budak teu aya milikna. Mung eta we nyirina teh dianggap abdi mangnircakeun. Katambi anu janten sepuh nyanggemkeun kitu. Nah saha atuh ari indung bapa abdi nu saleresna teh. Nah mani asaku kacida-cida teuing ganjaran anu tumiba. Kana awak abdi teh mani kurupi-rupi. Ih danya kitu Neng, parantos henteu janten kabirekan. Satiap jalmi anu nuju nyandangan kaprihatinan sok teu weleh katurug katutuh. Anu hartosna nete semplek nincak semplak. Namung mugi sing kiat bae Neng kedah dianggap hiji ujian. Sanaos bari kitu ge bibi bade titip amanat ka Neng 1000 kali urang aya dina katunggaraan. Omat ulah hilap ka Ibu Rama. Ulah hilap ka Ibu Rama. Elis Marlinah ngahulang kawas nu bingung geus kitu pok deui nyarita sarta panona mencerong kana beungeut Bititi. Bi, kedah emut kumaha ka Ibu Rama teh. Sedengkeun abdi dongkap kanu janten sepuh ku jalan mendak kanyerian tipun lanceuk oge batan disangrah mah. Anggur nyeuksekan anu salajengna abdi teu ditampi. Na kedah kumaha atuh kanu janten sepuh teh. Kuraraosan abdi salami diurus ke sepuh dugi ka ayeuna tos rumah tangga teu acan pernah midamel jaheut manahna. Tapi naha ka abdi kieu teu nampi sasatna ka putra komo kadeungeun-deungeun naon atuh dosa abdi teh Bi. Sareng kedah kasaha abdi nya lindung geusan pamuntangan diri anu nuju nyangga ganjaran kesedihan nya lahir nya batin. Asaku teu kahartosna teh pun dia nganggo nyebatkeun cuk-curug dulur papai baraya maneh. Dek iraha maneh mulang tambak ka kolot anu sakitu maneh diurus di umur 6 tahun saweurna. Sakapeung abdi sok ngemutan diri sorangan ku ayana pun biang sareng pun bapa nganggo nyebatkeun kitu. Nah ari abdi anak saha atuh? Nah ama sareng emak teh sepuh kukutan kitu. Upami sepuh kukutan nah saha sareng di mana dumukna indung bapa abdi anu salaresna.
na asana aya kuteng teingeun teuing ama sareng emak dugi kaikhlasan gemkeun kitu kalayan abdi bade ngiring ngulayakeun pikir ge teu kersa nampi. Pan aya paripaos upami sepuh leres mah sakumaha putra aya kasalahan oge teu kitu-kitu teuing sagalak-galakna maung teu aya nu ngakan anakna. Nah abdi teh putra kawalon ama kitu atanapi putra kawalon emak da sapiraku upami sepuh asli mah dugi ka kitu onaman kitu eulis Marlinah nyaritana di barungku carinakdak bari mencerong kana beungeut bititi. Sanes ibu atanapi rama kawalon neng eta mah awahing ku nafsu bae rupina kalayan saur cohagna neng nuju ti salira kena ku cocobi dina wangkid ieu. Da upami lara sepuh kawalon mah panginten ti kapungkur kagungan adat kejem ka neng da ieu mah nembe ayeuna da ieu mah nembe ayeuna tangtos bibi ge terang upami neng kasebat putra kawalon ti rama atanapi ti ibu mah margi ibi ge pada ti Garut malih kenal kasepuh neng anu di Cihawur geulis teh sanes anyar sakatiga terang cuk-curukanana janten ibi teh ti Garut leres neng jawab bititi rada kaluas kalieu siga nu era rupina upami bibi leres ti Garut kalayan uninga cuk-curukanana mah tangtos kenal ka ahli-ahli ti ama haji sareng ti emak nya anu kenal mah kenal bae neng cing atuh ari kitu jalan-jalan mah abdi bade tumaros ka ibi menawi kalaresan kenal rupi ibi uninga kajenengan kindi. Bititi ngahulang aya pertanyaan kitu ti eulis Marlinah teh malah batina ngarasa reuas kalawan bingung deuk nyaritakeunana kusabab lamun dibejakeun nyaho sumawana lamun disebutkeun eta ngaran kindi teh bapana bisa kumaha teuing ngambekna darmaji jeung pamajikanana ari teu dibejakeun kumaha keneh sieun jadi dosa. Waktu bititi ngahulang eulis Marlinah nyarita deui siga nu teu aya kasabaran bari hate manehna ge tanda tanya. Cing emut-emut ku bibi manawi kenal kajenengan kindi abdi pasihan terang. Anu mawi neng wireh ibi ngahulang teh taya sanes nuju ngemut-ngemut kana jenengan anu nembe disanggemkeun ku neng. Perkawis ahli-ahli tuang rama atanapi ti tuang ibu ge teu aya ari jenengan kindi mah weleh poekeun kana jenengan eta mah neng jawab bititi tetep teu daek nerangkeun kusabab sieun teh kieu ari sayaktosna mah bi wireh abdi naroskeun jenengan kindi-kindi teh dina saminggu anu tos kalangkung abdi mendak hiji hal anu kengeng disebatkeun rada aneh oge nyaeta Bah Asmani tatangga abdi di ditu anjeunna teh kasarumahan malih kasarumahanana teh dirorompok pisan rupi anu nyanding kana jasadna Bah Asmani nyanggemna mah ieu teh bapana eulis Marlinah anu katelah kindi teh maksadna ngalayad nu jadi anak tapi buktina nu jadi anak keur manggih kasedihan malih sanggemna eta nu disebatkeun kindi teh bade ngabantun abdi bongan abdi pada nganyerikeun tah kitu bi nu mawi abdi tumaros ka bibi manawi kenal kajenengan eta teh margi abdi mah weleh teu kenal sareng ku teu ngartosna teh nganggo nyebatkeun bapa abdi sagala saha atuhnya kindi teh eta mah rupina riwaan neng moal nya riwaan bibi da sanes ngimpen sumuhun sanes riwaan neng eta naon disebatna teh lah nah aya ku hilap-hilap teuing eta keur kitu kring sora bel jep bititi nyarita henteu kebat ku sabab ngadenge sora bel disada mani lambat atuh korejat bae nangtung tuluy ngojengkang muka kunci panto ana brai teh si horeng dununganana nembe maruleh ada rongeng naon bibi didenge-dengekeun ku urang ti luar mani galecok surbojona juragan Sukmaja bari lalebet kalayan socana ngarindat ka eulis Marlinah keur diuk bari melenguk siga nu era eta agan ngawangkong tambi ti iseun ari salaresna mah ketah ngupat juragan namun ngupat ge sanes ngupat
ngupat tahu meureun. Juragan Sukmaja nyambungan. Ah, juragan mah sanes ngupat tahu, ngupat nyaurkeun. Oh, ngupat nyaritakeun. Ari sugan teh ngupat tahu borodok menta. Sur juragan Sukmaja bari mesem tos kitu lajeng calik dina kursi sarta ngudaran sapatu. Ari kitu ngupat urang teh ngupat naon? Bojona juragan Sukmaja naros deui bari ngareret ka Bititi keur ngoncikeun panto. Eta cekeng teh Neng. Tuh tinggal juragan mah parabotna oge dina lomari mainan. Meni sakitu seueurna. Jadi marodel buatan luar negeri wungkul. Waktosna kabujeng sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.